A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang barudak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ayat wilujengan kesehatan, keberkatan lahir sareng batin. Barudak sadayana dinten ayeuna kapanggih sareng Ibu Meli Nurmiliani dina pangajaran bahasa Sunda kelas 4. Udah kelas 4 anu soleh sareng solehah satu acan urang neraskeun pelajaran bahasa Sunda anu dinten ayeuna Ibu bade ngaturkeun nuhun pisan ka hidup sadayana kumaha hidup anak-anak anu hebat, anak-anak nu luar biasa. Tos ninturkeun pupuh-pupuh ka Ibu. Pupuhna luar biasa sararae. Terkedah langsung sempurna, terkedah langsung jreng. Tapi aya prosesna. Alhamdulillah. Abi mah kieu teu saeus. Ibu mah yang penting aya usaha ti hidup kanggo latihan pupuh. Kanggo terang bahwa pupuh teh salah sahiji budaya urang Sunda anu kedah ku urang. Ibu Dewi Sartika. Ibu Dewi Sartika teh orang Sunda asli. Anjeunna teh orang Bandung. Ibu Dewi Sartika dibabarkeun ping 4 Desember tahun 1884. Anjeunna teh putra Patih Bandung anu jenenganna teh Somanagara. Ibu Dewi Sartika nuju alit disakolakeun tapi teu tamat. Ukur dugi ka kelas 2B. Apana dihukum ku pemerintah Walanda, teras dibuang ka Ternate. Gening Ibu Dewi Sartika teu sakola tapi gaduh sakola. Kumargi kagigihan Ibu Dewi Sartika, anjeunna muka sakola khusus para istri. Anu tempatna teh ayeuna aya di Jalan Sumatera. Sanajan tos teu aya sepuhna, Ibu Dewi Sartika henteu putus harapan. Malih nambi semangat. Anjeunna getol diajar nyarira. Dina tos rumaja, anjeunna teh kanggo ngangemutan bahwa anjeunna hoyong ngamajukeun bangsa Indonesia nyaeta ngadamel sakola khusus kanggo wanita. Anu di Bandung teh di Jalan Sumatera. Di Bandung tapi akhirna mah cabangna ageung pisan. Teras ngarumlampah ka mana-mana. Hebat kan Dewi Sartika teh? Tas sakitu panginten riwayat Dewi Sartika. Mudah-mudahan anjeun tiasa menyimak pelajaran Ibu Dewi Sartika. Barudak kelas 4 anu soleh sareng solehah nembe hidup atos ninggal tayangan tentang Dewi Sartika. Ayeuna Ibu bade masihan tugas ka hidup. Tugasna teu kedah ngadamel video deui, teu kedah difotokeun deui. Tapi hidup cekap misi Google Form anu ku Ibu bade di-sharekeun. Kumaha dina Google Form eta teh gunana hiji sebagai absen kehadiran. Kadua, oge hidup teh tiasa mengerjakan tugas sareng menyimak Ibu Dewi Sartika. Sakit kanggo dinten ayeuna ku Ibu tutup we ku doa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapanggih minum payun. Sampurasun.